pasoli pek salat anjeun maksudna salat anjeun di dinya teh salat Idul Adha. Wanhar tah tos beres salat Idul Adha, wanhar jeung pek mencit anjeun. Ta mencit teh kurban maksudna mah. Ta eta dalilna dalil Al-Qur'ana mana cenah kateranganana kurban teh sebutkeun we pasoli li rabbika wanhar bisi aya anu naroskeun moal kitu jiga nama ari jalmi-jalmi biasa mah ngeun upami jalmi anu kritis mah sok aya we sok nararoskeun kitu. Upami hadisna nyaeta hadis tentang kurban teh adalah hadis riwayat Turmudi katampi ti Siti Aisyah bahwa Kanjeng Nabi ngadawuh ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dami innaha lata'ti yaumal kiamati bikuruniha wa adlapiha. Heup panjang teuing teu aya amal kitu tahnya cenah anu dipidamel ku anak Adam ku manusia terutama ku jalma muslim gitu dah maksudna mah dina poean nahri dina poean mencit teu aya amal anu dipikaresep ku Allah kecuali amal ngocorkeun getih. Maksudna ngocorkeun getih teh mencit kurban janten dina dintenan Idul Adha mah amal sunat anu paling dipika cinta ku Allah teh kurban sapertos halna dina maleman Idul Fitri Idul Adha amal anu paling dipika resep ku Allah teh takbir gitu. Upami maleman Idul Fitri amal sunat nu dipika cinta ku Allah teh teu aya deui takbir we. Sanes maca Quran sanes wiridan. Sanes berarti ulah maca Quran jeung wiridan ngeun dina maleman eta mah khusus gitu takbir we. Dina maleman naon Idul Fitri sareng Idul Adha. Seperti kitu dina dintenan Idul Adha amal nu paling dipika cinta ku Allah teh naon cenah kurban cenah. Ta eta hadisna teh janten Al-Qur'ana aya anu ngajelaskeun sunat kurban, hadisna ogen aya anu bertanggung jawab kana sunatna ngalaksanakeun naon kurban cenah. Naon cenah kurban teh kunaon kurban teh atawa ngurbankeun teh atawa nu dipencit dipake kurban teh naon walaranana saur madhab urang mah hewan anu tiasa diange kurban teh mung 3 rupi kahiji onta anu kadua sapi nu katilu mah nyaeta me atanapi domba. Nah, janten kurban teh hewana teh ngeun mung kutilu ku tiasa ku onta atanapi ku sapi ku domba atanapi ku me eta hewan kurban teh sami ku muning oge kan sapi gitu tah. Muning teh lamun dina bahasa Arab mah bakorul hindi teh sapi India cenah muning teh. Janten onta sapi jeung muning teh saeta keneh gitu. Teras domba jeung me eta keneh gitu, model kitu. Mun sapi mah bakorun, lamun muning mah bakorul hindi bahasa Arabna teh sapi India cenah. Nah kitu panyatanya saterasna kumaha